Garut Karaos, kasebatna kahartos, kabuktos. kabuktos. Coblos. Kala. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya dur aban nu jauh di pelemburan nu anggang di padesaan anu dumuk teprengna di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Menit murlit leungit jam datang sakolebat sirna gunta ganti poe bangun hare anu pendek. Bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri lir nuka gunturan madu ka urugan manyatu. Naon margi kasumpingan salah sawios inohong pupuhu papayung agung di Republik Indonesia. Di palih katuhu kabeh hatur Pak Ferdiansyah. Sampurasun Pak. Rampes. Sehat Pak. Kedah. Sekedang. Waleran anu kacida pisan luar biasa ti Pak Ferdi eta. Upami ditaros A, jawabannya langsung kana B. Jadi tak kena ditantang, ada beliau mah menantang. Itu kelebihan ti Pak Ferdi. Pak di Kabupaten Garut, Wilujeng Sumping, salam Sami-sami. ti kanca mitra di Garut tangtosna. Mohon. Garut bagi Kang Pak Ferdi bukan daerah anu ahengnya, kos biasa. Nah, kinten-kinten 5 tahun ka dieu. Garut model kumaha ayeuna? Ya. Hari nyebatkan kapalnya mugia wargi Garut nganggo deui namina kinten-kinten jengkirang langkung. Kinten-kinten jengkirang langkung. Ulah nganggo. Nah, kumargi teu pasti. nah tepasti Teu pasti. janten eta kapayun oge budaya urang teh kedah ngirangkeun kumargi naon ari di backman urang teh janten kekirangan pasien teh aya. Benten aya nyebatkan sabaraha jumlahna? 1.000. 1.000. Nah, itu kan tasikeun seueur wargi nyebatkeun 1.000-an. 1.000-an. Ari bapak pameget sabaraha kinten. Kinten. Ari istri sabaraha kirang langkung. Kirang langkung. Nah, jadi kapalna eta bagian oge urang ieu sasarengan ngawangun di antawisnya melalui budaya eta. Kedah saklek banyak. Kedah saklek. Kedah pasti. Aya pastian. Tah, kanca mitra sadaya sakedik kedah review heula. Janten nembe Pak Ferdi nyanggeun. Sunda teh aya Sunda ideologis, aya Sunda biologis. Jadi pangapunten upami logat Sunda Pak Ferdi sakedik tegeung. Nah, Margi anjeunna mah Sundana Sunda ideologis. Sande Sunda biologis. Margi aya campur tangan warga seberang. Di mana Bapak teh? Orang tua teh? ya keturunan ada Sumateranya, Aya ada, Sumatera. ada Bandungnya, Hmm. ada macam-macam. Jadi iya nu disebut blasteran. Nu blasteran mah warnana katinggal tina logat. Tapi luar biasa kagum. Sok sanaos disebatkeun Sunda ideologis, Sunda biologis, tapi pada dasarnya plating tata repa Sundana aya di bawah. Duh. Sakedik ngadeskripsikeun tata repa Sunda teh kumaha tuh Pak? Ya, eta no sarana Sunda teh didamel ketika Gusti Allah lagi tersenyum. Wah, kan? Luar biasa. Lagi tersenyum janten yang sangat disayangkan hari karaosna wargi Sunda teh janten segala rupina langkung gampil. Sepertos nanem, sepertos udara langkung Udara kiri. langkung kiri. Janten raos bobo, Raos bobo. raos tuangan gitu. Jadi we santai leha-leha. Santai kan gitu. Pak, Nah, Pak Tali sarang tugas oge fungsi legislasi karena Bapak masih di Komisi 10 DPR RI. Jadi kanca mitra sadaya Pak Ferdi mah tingungkuak duking ngungkuk punten nanti bahasa Sunda saking lamina nguasai parlemen bahasana ge tingungkuak duking ngungkuk calik di legislasi. Sabaraha periode Bapak teh pemudi eta ngain teh? alhamdulillah nembe 5. Nembe 5 bade ka
mugia hari Tasik kena di pasien kepercantenan di wargi Garut oge wargi Tasik. Selajengnya ayat kita di partai mugia tiasa dugi ke genep 7. 8, 10. Moal 8 cekap. Cukup lah 7 maksimal. Cukup lah 7 ya. Masih 10 tahun. Dan masih katinggal jag-jaguari. Insya Allah sehat. Katinggalnya sabaraha Yusuf Abdi? Bapak teh kirang langkung 38. Ya mangga lah. Kahanda. Hari kahanda masuk boktos lah. Tah, eta Pak. Tugas kedinasan di Komisi 10 pada sareng Garut Tasik naon wae Pak kita gitu nah. Ya di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, pendidikan, kemudian juga budaya. Jadi eta no beda no simkuring fokuskan kanggo kepentingan wargi di Dapil Jabar 11. Bapak teh salah serius legislator nu paling leubet. Nenden mirawi. Nah, harus gitu. Nah, margi dina sarantaian program. Bapak di paling seueur. Duit kadangat ieu evaluasina kumaha Pak? Naon anu atas dugi terus sektor mana nu teu acan kasentuh? Ya, hari simkuring paling intinya fokus di bidang abdi. Bidang pariwisata pendidikan. Pariwisata, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga. Hari nusana sanes dicandak, tapi lamun aya keleuwihan tenagi, keleuwihan waktos, ya, aya kesempatan mangga dicandak. Namun tak kabujeng ya eta wae nu 5 bidang nu fokuskan nganggo ngawangun wargi di Jabar 11 Kabupaten Garut, Kabupaten Gresik, sareng Kota Tasikmalaya. Tina sentuhan program nu dipasikeun ku Bapak, tos karaos saros nama. Garut, Karaos, Kahartos, Kabuktos. Coblos. Kela. Artosna di mana? Artosna. Karaos, Kahartos, Kabuktos, Coblos. Salah satu buktos dina perjuangan dina bidang pariwisata kaparigilan Paperdi ngajantenkeun Garut kota rating. Ieu terbukti. Jadi Pak di Garut mah upami acak-cak murah tina langit-langit handap ge rame. Margi daerahna populer. Iya. Di antawisna leuwih tonjok itu destinasi anu nuju dibangun. Kan eta di tengah leuweung gonggong si Magonggong. Nyincet. Tapi tiba-tiba janten nomor 2 nasional. Nomor 2 nasional. Tangtos ieu campur tangan Pak Perdi. Leres. Bade diakui eta na henteu. Strategi naon deui Pak? Kamar ge seueur keneh Pak leuwih tonjong teh sapertos kitu teh. Kinan kapayeun. Ya kapayeunna simkuring mah salerna kanggo kumargi aya tos aya kesepakatan, aya visi lah. Di antawis para inohong Garut wabil khusus di bidang budaya sareng pariwisata. Contoh mah ayeuna kudu mempersiapkan pang utamina SDM heula. SDM kan kumargi oge parantos didukikeun di lagu kebangsaan Indonesia kan disebutkeun jebangunna jiwanya. Nembe bangunna badan. Jiwa nah heula teras badannya. Tah duit kadanget ieu sabab persen Pak bangunan jiwa jeung badan. Nah, di bidang budaya jeung pariwisata khusus. Itu tiasa disebutkan ayeuna tos rengse. Eta mah ngawanguneun kedah teras-terasan. Berkesinambungan, oge dievaluasi, oge dibina. Sanes dibinasakan ya. Dari dibinasakan, dibina. Kecuali pemerintah tiasa dibinanya dibinasakeun. Menarik kan samitar sadaya Gunung Catur di ngawas ngawangkong ngabas wartosna atos hiji. Tontos masyarakat berharap ada pesan apa kira-kira. Naon wae nu bade didedel ku Pak Ferdi 2 tahun kapayeun. Duit ka 2024, 3 tahun ya. Naon wae anu bade didedel di Garut khususna. Ya, utamina abdi bade langkung hayang langkung caket ke wargi-wargi wabil khusus di bidang eta 5. Bidang 5 eta supados naon? Supados eta mengkerucut eta kahayang urang Garut sadayana kanggo ngajawab eta tahun 2000 kan hayangna eta di 2028 aya destinasi internasional di Garut. Kan janten eta kudu aya persiapan. Supados eta persiapan terus tiasa langkung langsung langkung jak-jak. Nah, eta segala rutina kudu dipersiapkan. Utamina di bidang budaya, pariwisata sareng pendidikan. Luar biasa. Tah gitu kan sampai terasa sadaya ulah panjang-panjang teh ngarah sono. Dan nu penting mah
kahartos, karos, buktos, coblos. pada nyoblos saha nu digigireun we heula kedataasan waktosna 2024 Racing Star sakitu Pak Peri hatur nuhun sakitu nu kapiatur hapunten nu kasun pangampura nu kateda bilih aya bahasa kirang renah kirang tata kirang titi kirang juga prayoga malum jalmi teluput telepat tina kalalempatan cang urang teu di dalam sieum urang teu di anjuang siang paranti nyokot tinggalkeun warisan sepuh kapungkur babasan Sunda lestarikan urang sadaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.